Kiranya orang boga HP nu aya apelan sapotong meni boga lanceukkeun itu bisa diandalkeun, boga sapi teh dijual-jual. Gila-gila mah atuh jadi ini nih sapi teh rayudan. Bae, rayud ge. Susuganan we payu. Padahal manya tinggal jual sapi hiji we da teu minta kabeh dijual atuh meni koret boga lanceuk teh. Meureun mun misal sapi kajual manya bisa meuli itu ieu. Nu gawe sakitu getolna ari boga adi ngadon cicing we jeung cicing ari kahayang loba ngadon nitah ngajual sapi kan lumayan satahun deui dipiara mah rada ayaan ieu teh heueuh deui ai adi urang ka mana nya jeung loba pagawean tuh kan nararumpuk kieu udah meresan padahal lumayan gitu lah mau dijual mah jadi duitnya ge bau nu penting mah ngeunang jadi duit apa boga adi hiji-hiji na teh pagawean teh ngador we jeung ngador lain kadua mantuan lanceuk masa kitu loba pisan gawe ya teh angkeula sugan mah kitu tuh nya dah kitu we pagaweanna teh can acen tak nyetek junta centil lain heran ari kahayang loba tapi emung barang gawe aduh cik atuh neng Wipa anu geulis adi teh nu herang mencang pagawe nu can acen kahayang teh bantuan ajek loba barang gawe teh Sarua urang ge kahayang teh jual sapi hiji. jual we maneh jual ka ditu lebarnya ho satahun deui teh nya ge susuna rayut tapi montokeun si eta teh piduiteun Har, anger teh aing geus paeh mah nya lain piduiteun tapi pirudeteun. si anu rudet mah lain sapi hirup wae ge sakitu rudet komun paeh meureunna aing deui Har, ieu nya mun misalnya urang bisa ngagali sorangan urang ge nya dek ngubur sorangan moal nyusakeun maneh. Ih, cik eling geura aing ngomong teh sok ka mana wae ngacapruk. tah we urang eling nya jual teh sapi mah bisa meuli itu ieu maneh. Eta geus kana ngajual deui sapi jual we jiku maneh mah teu ngarasakeun ngurusna kumaha jadi jual balanja itu balanja ieu we pikiranna ku sorangan ka ditu Anu ngombehan we, sakitu ngurus tai ge. ripu aing teh ka ditu ka dieu kesopanan pisan kalanceuk urang mah nu ngarit nu nanaon riput kesang meleutik kesang gede barari hiji maneh we gampang jual we Bener nya maneh nita urang ngajual sorangan, tah engke mun misalnya nu meuli ku aing jual heuh sapi eta nu rayudan. aduh jual kabeh tong hiji-hiji sakirana payu mah komo nu rayud kitu ceuk urang oge tungguan satahun deui gram nih sabar atuh Lila! Nya lo ngomong pisan. eta salila hirup eta masih kena bisa hirup kan can dijual oge tungguan satahun deui teu sabar Gede-gede. bani Wah, itu si Esme udah nggak jual sapi teh. Teh cuman tulus dijualnya. Nggak tahu ya ini. Saha eta mun digagah kitu, Ong? Walah, Oke, tuh di bawah. Bawah. saetan bos anjing sia gandeng bos ieu teh. rujit bako Iya nu saena. Alus. Iya, sana boga sapi ieu. Lanjut abi. Dek jual mah. weh menjual wae Edek bos edek. Bukan cemprak poe jual mah lu bener ya teh. kela main jual wae Coba. Jual. Terus saena cik ieu teh sapi naon wae. Tah eta teh nya aya sapi import, aya sapi lokal, aya sapi limon panggedena eta mah. tapi da teu dijual Pak teu Gandeng kitu ini mah cicing. dijual Jual ieu mah Pak. Wow, 5. Jadi mana nu bener lagi jual mah ieu teh. Nu saena dijual. rujit bako mau Cik sia cicing atuh goblok. Geus aya nama kieu anu rek dijual teh anu mana sok urang ke dibeli.
Ayo buru. Sok aing teh kumaha? Tong dijual atuh alebar. Yeuh nya jual we hiji heueuh meh arurang teh bisa kabeulina naon? Apaan maneh ge lain hayang sok tekno ES batuan? Aduh, geus ah kumaha ieu we. Geus atuh buru. Buru. Guys, rundingna. Anggeus. Sok enak nu limo lagi jual sabaraha? 1,5 M. Em kenapa modoh? Miliar, Oh, Ecep. Sorry. Eta nu lokal lagi jual sabaraha? 100 juta. Lamun anu impor? Eta mah nya bonus lah, eta mah dikurangan palingnya 80 juta. Berarti anu pangmahalna nu limo nya 1,5 M. Tah, apa nu eta nu 5 nu 1,5 M nu saena eta mah nu pangbersihna panggedena dagingna oge gemuk. Pangripuhna ngurusna ge. Kadeng anjing. Tah, eta Pak. Ajik, eta manusia abuy ajik. Geus ulah limo hiji. Geus kabeh lamun dijumlahkeun sok mun dijual sabaraha? Kagok anjing hiji. Naon anjing? Anjing, kabeneran nek dibeli kabeh euy, menu saena. Yeuh, banyak kan nu 5 teh nya 1,5 M. Tah, ieu teh nu lokal 100 juta. Tah, ieu nu naon nu impor 80 juta geus we paskeun jadi 2 M. Bisa ya na? Oke, kita ayeuna sistem pembayaranna deh cash atau ditransfer? Tah, Pak, leuwih saya mah ya tanyakeun ka nu babu. Lancik abi maksudna teh. Tuh, sabaraha? Anu ngurusna. Teuing ini kumaha dinya we. Oh, berarti hayang cash cenah Pak kitu teh kukulutus eta mah biasa kumaha we atuh nu belo mah. Saya atuh pamri kitu mah. Ayeuna sadayana tos jelas. Teteh nantosan dia abdi bade kalebak heula. Bade nyarak acis, Pak. Bade milare nu meser. Kusabab abdi dongkap ka dieu teh da abdi mah calo. Bade naroskeun harga hungkul. Nah, tuh sia teh naon? Mana ngurusna sia teh? Sia teh. Lain duit kitu teh tah. Aing oge. Rojeng bako. Nu saena goblok. Ayeuna anjing. Oh, nu saena anjing. Dipaok nu saena ge. Angger teh aing geus naon? Sarua urang ge kayang teh jual. Sorry, siapa ada? Ih, ai Jual banyak. Jangan main. teh lokal tah numpang mahal namanya. Geremuk. Dijual sabaraha? Nah, ayeuna sistem pembayaranna dek cash atau dek ditransfer?